anak incu Bapak kiwari Bapak geus nepi ka lembur anu sabenerna. Lembur nu beda jeung lembur urang baheula. Anak incu Bapak mun isuk boh pageto hidup sono hayang papanggih jeung Bapak. Tuluy hidup baralik ka lembur jiga baheula. Omat tong angkaribung barang bawa sagala. Sabab Bapak geus lain Bapak anu baheula. Doakeun wae Bapak ku aranjeun. Ayeuna Bapak ngan butuh doa ti aranjeun. Anaking kamelang Bapak mun hidupnya ka Bapak teu kudu bingung mulang tarima, tapi cukup bejaan Bapak yang hidup teh geus jadi jalma soleh, geus jadi hamba Allah anu ahli ibadah. Bari salawasna terus ngadua sangkan aya dina kariduan Allah. Anaking mun hidupnya ka Bapak cukup bejaan Bapak. Yen hidupnya ka Bapak akur jeung dulur, runtut raut sauyunan, silih hargaan, silih elingan, silih tulung, silih bantu gogonjakan jiga baheula. Anaking pangbejakeun ka anak incu Bapak. Yen Bapak kahidupnya ku lucuna, nya ku belana, nya ku sumangetna. Bejakeun ka keluarga hidup Bapak geus nepi ka nu dituju. Bapak rek satia nungguan di dieu dihareupeun panto surga. Anaking anak incu Bapak, Bapak hayang mere beja nyambung beja anu baheula. Nu manfaat di dieu di alam baka geuning lain harta, lain tahta, lain pangkat, lain jabatan, tapi ukur amal soleh waktu di dunia nu dibungkus iman jeung takwa. Ayeuna ku Bapak geus karasa endahna salat jeung puasa, karasa endahna zakat, karasa endahna mikanyaah fakir miskin, karasa endahna akur jeung dulur, bari heman ka tatangga. Anaking anak incu Bapak, Bapak nitip omat ulah takabur, tapi kudu loba syukur. Ulah sasar, tapi kudu loba istighfar. Ulah salah, tapi kudu loba ibadah. Anaking hampura Bapak, Bapak sono keneh ka aranjeun kabeh meungpeung aya keneh di alam dunya. Omat ulah tinggalin sholat, ngaji Quran, ulah poho ka fakir miskin, nulung kanu butuh, nalang kanu susah. Ulah poho doakeun Bapak tiap bada sholat. Mung sakitu surat ti Bapak, hampura Bapak.